mitra sadaya ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos nyerelek, hiji tanda yen urang betah hirup di dunia. Mugi-mugi kabetah urang sang ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Dongeng enteng nuju dihancak Kumang Jaya, rada benten ya para mitra dongeng teu seueur dialognya iman, seueur narasi. Seueur narasi lah gitu para mitra teu seueur dialog. Itu di antawisna dongeng ieu ngagambarkeun hiji daerah anu namina Rawaonom. Numutkeun katerangan Rawaonom aya di wilayah Lapok, Ciamis, Pangandaran, para mitra sadaya Banjar, dugi Karancah, rupina dugi di mana tatuan Rawaonomna para mitra? Di mana? Rupina nu aya rawaan. Aya di gunung masih di serawanya para mitra. Aya rawa biasana para mitra nyaeta di tempat anu handap gitu, bener rawa. Itu diantawisna gelebungna angin Rawaonom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-100 urang lajengkeun deui Mang Jaya sapara kanca oge Aan Merdeka Permana ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi nu mika cinta dongeng Sunda mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh nyaeta dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya nyebatkeun dongeng enteng enteng we carios nage para mitra sok sanaos ieu carios atuh ceng hasil panalungtikanana saderek Aan Merdeka Permana. Nya ku anjeunna direka para wargi sadaya ieu carios ngeunaan hiji daerah nu katelah nyaeta Rawalakbok teh. Dina hiji carios anu judulna Gelebugna Angin Rawaonom. Mangga urang teraskeun ye dongengna ayeuna nincak bagian ka-100. Para mitra sanggeus Mang Lendra bebersih harita akhirna Mang Lendra mangadep ka pendopo. Barang geus dugi ka pendopo anjeunna geksor harita teh pas nyembah. Malah mah anjeunna Mang Lendra cumarios. Ieu isim kaula nyangakeun semah sungkem kaula nun. Cek Mang Lendra sila mendeko bari nyembah hormat. Syukur we Andika geus datang Helendra. Ari Andika dititah ka dieu teh sabab kaula aya tanyakeun. Saur juragan Bendarawadana calik dina korsi jati nu herang ngagenclang. Malah kadenge di luar para mitra sora manuk meuni balgerenaker. Dina kaayaan isuk-isuk cenah jiga nu bungah manuk oge. Kitu kaayaanana malah mamanuk teh bari mah aranjeut ceuleu dina tatangkalan. Siga-siga nu sakedeung deui manehna bakar barang siar. Rek neangan hakaneun keur kapentingan dirina. Harita para mitra Mang Lendra barang nu jadi dununganana tumanya tuluy nyarita deui. Aya taroskeun perkawis naon gamparan Jesnu? Aduh, meuni acara leuwas jicim kaula teh nun. Kituun moy oge. Mangga atuh aya pernaon teh taroskeun perkawis naon? Janten meuni acara leuwas sakali deui oge. Jicim kaula teh nun. Cek Mang Lendra arap-ap eureup-eup dina ngomongna. Manehna ngomong bari ngeluktung ku teu neuteup harita ge teu ludeung neuteup kanu jadi dunungan. Ari sabab dunungan anu kacida luhur komarana cenah para mitra sadaya gede wibawa. Malah mah asa teu wasa neuteup nu jadi dunungan teh. Jiga nama para wargi manehanana eleh pamor. Lamun segenetep nu jadi dunungan. Nu matak ngeluk tungkul sabada nyembah teh jeung deui teu hormat we. Asa kurang hormat jeung teu hormat we cenah. Meureun atuh mun neuteup kanu jadi dunungan sarua jeung teu nyaho cenah etika atawa tata krama. Kudu kumaha ngomong kanu jadi dunungan. Malah harita ge juragan Bendarawadana cumarios. Lain Helendra.
Ari kaula teh narima laporan tinu sejen. Pajah teh saban keur angin lilimbungan, saban keur hujan gede, saban dordar gelap kadengena, saban anjing babaung melewung di sarada, aul pon kitu kene. Tah, dina kaayaan kitu Andika sok ngilesti kobong. Bener eta teh henteu cing kaula hayang menang keterangan nu yakin. Kaula hayang menang keterangan nu pasti ti Andika ayeuna kene. Nah bener eta kalakuan kitu teh. Saur juragan Bendarawadana para mitra neuteup seukeut ka Mang Lendra. Ari nu diteuteup angger bae tungkul. Kumaha he Lendra? Geura jawab ieu pertanyaan kaula ieu. Nah bener eta beja nu katarima ku kaula teh atawangan saukur beja-beja bohong. Cing sok caritakeun lamun bener kumaha jeung naon pagawean Andika waktu harita. Saur juragan Bendarawadana deui. Kusabab para mitra sadaya geus kapalang loba nu nyahoeun, atuh akhirna Mang Lendra unggeuk nganyakeun. Para mitra kaum dangu, barang Mang Lendra unggeuk harita teh nganyakeun kasing sakura cenah pertanyaan ti juragan Bendarawadana. Lajeng atuh juragan Bendarawadana cumarios deui. Lain he Lendra. Eta kalakuan Andika saperti kitu teh, lamun kayan keur hujan gede dordar gelap bari, sora anjing ngepating cungungung kadenge sora aul di sada. Kira-kira na aya kaperluan naon atuh? Indit lain wayah teh cing kaula hayang ngadenge. Pangpang nama ieu teh Andika teh minang ka bawahan kaula. Kaula kudu nyaho kana rengkak saparipolana ambar rahayat nu aya di dieu. Komo deui Andika mah kasebutnya eta aya di lingkungan kawadanaan. Apaan Andika teh? Nu mata kaula kudu nyaho rengkak saparipola para ponggawa-ponggawa di dieu. Boh anu tugas minangka tugas di Kacamatan boh di kawadanaan atawa nu tugasnya eta di ieu patempatan. Di tempat kaula ieu hayang nyaho we babakuna mah. Saur juragan Bendarawadana. Ditanya kitu Lendra teu waka ngajawab barawargi sadaya. Mang Lendra teu waka ngajawab harita teh. Sabab maneh nage kudu mikir heula. Jawaban naon anu pantes jeung matak pikahartieun pikeun nu jadi dununganana. Ngan samemeh manehna nemalan ti pakarangan Muncunghul Aki Darum. Tah, kabeneran aya Ki Darum. Sok ka dieu Darum. Urang ngobrol ka dieu ye. Bari sakalian bejaan tapi Markona ka dieu bawa kitu lalawuhna. Kereng iya mah hitung-hitung iya we. Ngopi isuk-isuk dulu. Saur juragan Bendarawadana dume aya Aki Darum nyamperkeun. Tos kitu we meureun para mitra sadaya. Harita keneh Bimarkonah ge jiga nu apal. Kulantaran geus biasa sok nyayagikeun lalawuh keur cenah tuangeun enjing-enjing. Nya lainna tuangeun anu eta nu abot-abot kaya ning eta we. Nya diantawisna cenah kange ngopi waktos enjing-enjing. Nyayagikeun cai kopi para wargi sadaya. Malah aya beuleum ulen segala rupa disayagikeun harita teh. Atuh sanggeus kitu mah Bimarkonah pamitan sanggeus nyayagikeun dahareun mah keur nu ngarariung di dinya. Salajengna juragan Bendarawadana cumarita deui. Lain Darum. Kaula teh narima laporan ti jalma-jalma loba. Pajah teh ieu si Lendra.
hampir saban peting kukulam perengan bae lain wayah. Heug mangkaning keur hujan, henteu keur hujan teu keur dordar gelap cenah. Ieu ku kaula teh keur ditalek babakuna mah. Naha aya kaperluan naon manehna indit kukulunuan kanu poe. Tak ieu naon sababna kaula nalek ka ieu si Lendra. Babakuna mah kaula kudu nyaho we. Bising aya siku si wulu-wulu, bisi aya mau ngamuk gajah mata ceuk paribasana. Bisi aya hal-hal nu matak nimulkeun masalah, apana kaula teh meureun asa dibokong lamun teu nyaho teh mah. Tah ayeuna nu mata kaula tumanya ka si Lendra. Atuh juragan Bendarawadana nyarita ka Aki Darum. Ari nu diajak cacarita ukur unggut-unggutan. Jiga nu geus apal harita teh kana naon nu keur dicaritakeun. Sumaha we atuh taroskeun jenisna kaula nu. Namun saupami aya waleran anu teu lebat akal, nya wayahna wae salira kedah ngamayum. Kitulah sumun. Kinten-kinten nama janten kadang ngamaklum upami aya hal-hal nu teu lebat di akal teh kitu. Mangawekeun sinapun Lendra supados anjeunna nerangkeun, supados anjeunna ngajelaskeun padahal naon bae nu dipidamal ku anjeunna upami kaayaan keur memejeuna hujan ngagebret bari dordar gelap teh nun. Cek Aki Darum para mitra. Jiga nu geus ngamaklum kana sakumaha nu bakal jadi pijawabeun Mang Lendra. Juragan Bendarawadana mah ukur unggut-unggutan. Meunang cenah caritaan ti Aki Darum kitu teh. Nya teu nanaon. Teu nanaon Lendra, sok we terangkeun. Naon nu deuk diterangkeun ku Andika ayeuna. Sok jelaskeun Lendra, caritakeun masing balaka. Ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka, blak-blakan we nyaritakeun pagawean naon atuh laku lampah naon nu ku Andika dipigawe dina kaayaan keur memejeuna tengah peuting. Tak kitu cing sok atuh. Saur juragan Bendarawadana bari neuteup ka Mang Lendra. Atuh ari geus kitu mah para mitra sadaya ngan barabat we para wargi sadaya. Mang Lendra cacarita ngeunaan naon-naon nu dipigawe ku manehna waktu dina kaayaan kitu para wargi sadaya obrolan Mang Lendra. Mang Lendra harita nyarita, aduh mugi ulah rengat tinggali kaula nun Gusti. Margi naon anu ku jisim kaula bade diterangkeun teh. Teu sadayana raos ka kuping na gamparan. Cek Mang Lendra bari cedok nyembah. Atuh ari geus kitu mah ngan barabat we Mang Lendra cacarita. Gamparan di urang teh saleresna teh nuju aya bancang pakeuh nu. Di dieu teh nuju aya geger nu, namun moal katawis ku soca biasa mah kitu. Saupami mah aya karaosna eta ge ari ku anu henteu apal mah moal nyangki moal kajanten anu saestuna kitu nu. Cek Mang Lendra nerangkeun leuwih gemet kumanehna diterangkeun yen lamun saminggu ieu diranca ukur hujan jeung hujan bari dibarung ku gelebugna angin tampolana dibarengan ku sora dordar gelap malah mah sora aul disada anjing rageg disarada teh alatan keur aya patelak di kalangan bangsa gaib. Kumawi nu antawis bangsa onom sareng bangsa siluman teh nuju parebut bebeneran nu. Sareng parebut kayakinan dina carana kumaha cara makiekeun alam kitu nu bage kaula nu. Cek Mang Len. Nguping kitu juragan Bendarawadana mungguh ngahuleng para mitra sadaya. Kaula macan ngarti Helendra. Naha maranehna make patelak dume hayang makiekeun alam.
naha ari manusia teu dibabawa. Da ceuk rarasaan kaula mah manusia ge boga kawajiban dina makieukeun alam teh. Naha makieukeun alam teh ukur urusan maranehanana wungkul. Urusan anu gaib wungkul teu kitu Lendra, alam ieu teh diserenkeun ku Nu Maha Kawasa ka makhlukna. Nya kaula ge yakin ari makhluk teh aya nu sifatna lahir jiga urang kitu. Aya nu sifatna gaib kitu tah. Tah kitu ngan satuluina mah jiga kumaha mah kaula mah nya hartina mah teu nyaho kitu. Jiga kumaha modelna mah ngan ari makhluk anu jiga urang-urang mah nya jiga manusia we. Tah ieu teh diserenkeun ku Nu Maha Kawasa ka manusia. Pek atuh geura makieukeun ieu alam. Tah kaula ge nya kitu boga tugas pikeun cenah ngaropea ieu alam. Tah kitu. Nah atuh geuninganan eta bangsa nu goib teh ngan ukur maranehna wungkul anu kudu ngurus alam teh. Pan kaula ge minangka manusia boga kawajiban ngurus alam. Saur Juragan Bendarawadana rada kasigeung ngesok padahal apanan inyana ayeuna nuju mingpin ambar rahayat dina tarekah makieukeun alam. Sumuhun kantenan ku kitu teh manu. Dina akhirna urang ge salaku manusia bakal kagiliran datang waler teh nun kitu mah oge. Muhun tanggal waler dina makieukeun ieu alam nu. Namun saupami manusia teu ngeuh kana kawajiban miara alam, kalangan gaib anu nuju patelak teh bade bakal beuki ageung patelakna nu. Tangke nu kacadak ruga nya bangsa manusia ngiring ngaraoskeun. Akibatina patelakna teh nu kitu man we oge. Cik Mang Lendra. Ciing terangkeun Helendra, terangkeun. Palebah mana manusia baris teu ngarasa ngeuh kana tarekah makieukeun alam teh Helendra. Cing. Kaula mah hayang ngadenge we. Palebah mana majarkeun manusia teu ngeuh dina makieukeun alam. Saur Juragan Bendarawadana neuteup seukeut ka Mang Lendra. Atuh cedok Mang Lendra nyembah bari saterusna nerangkeun deui pamanggihna. Ceuk manehna aya dua pihak nu keur tugenah ku bangsa manusia teh. Kahiji bangsa onom nu ngageugeuh di Karajaan Pulo Majeti. Ari anu kaduana nyaeta bangsa jin jeung bangsa siluman. Katut dedemit nu keur nyicingan karatuan Burak Setraganda. Ta eta dua kakuatan onom ti Pulo Majeti jeung kakuatan jin ti karatuan Burak Setraganda teh nyaeta di antarana keur ngayakeun patelak. Kitu atuh katerangan ti Mang Lendra. Maranehna ngarasa tugenah cenah ku bangsa manusia. Barang atuh Mang Lendra nerangkeun yen eta dua kekuatan. Di antarana kakuatan onom ti Pulo Majeti jeung kakuatan karatuan siluman anu katelah Burak Setraganda. Ngarasa kurang sugema ngarasa tugenah ku bangsa manusia teh Juragan Bendarawadana langsung harita oge tumanya deui. Ke. Nah tugenah dumeh naon Helendra? Saur Juragan Bendarawadana. Harita teh para wargi sadaya tumanya, para mitra pamiarsa. Barang ditanya ku Juragan Bendarawadana atuh Mang Lendra kapaksa. Ku Mang Lendra kapaksa diingetan deui. Yen ku tarekah hayang nyaatkeun rawa teh cenah para mitra.
Kutareka hayang nyaatkeun ranca di antarana teh eta geus nimbulkeunna nyaeta kaayaanna teh geger di alam gaib. Kapan suhun? Kapungkur ku jisim abdi parantos diterangkeun. Wirehna makhluk gaib teh ngaraos kaganggu no? Kutareka urang teh kitu. Saupami tunggu dirarut catang dirumpak teh bari taya aturan kahirupan teh baris kaganggu kitu manawi gamparan. Cek Mang Lendra. Kapan kaula geus nyarita? Kumaha cara nu siger tengah malar sasaha ulah rugi ku ayana ieu tareka? Pan kaula teh geus nyarita ka andika teh Lendra. Nyaeta urang ngalaksanakeun pancen di nagara ti gubernemen kitu. Tah atuh dina nyaatkeun ranca teh. Di mana eta ranca anu katelah rawalakbok geus disaatkeun? Mangka eta daerah teh bisa dimangpaatkeun ku umat manusia pikeun kamakmuran umat manusia. Apaan tujuan atuh pamarentahan teh eueuh deui? Sangkan ngajadikeun rakyat subur makmur. Rakyat teh cenah atuh ulah ripuh-ripuh teuing dina neangan keur kahirupan. Lamun eta rawa atawa ranca disaatkeun, saeutik gedena eta ranca teh bisa dipake keur kapentingan ambara hayat. Atuh nu tani pasti kana sugih muktina. Atuh kaum dagang tina hasil tatanen pasti lancar lantaran hasil pertanian teh tuluy-tuluyan aya. Didagangkeun ku kaum dagang. Atuh ambara hayat nu teu ngalaman tatanen manehanana teh bisa meuli lantaran hasil kaperiuan tatanen lancar tuluy. Ta ieu nu ku kaula keur dilaksanakeun teh. Di mana ieu kabeh lancar maka ambara hayat di kawadanan rancah teh bakal karasa. Hirupnya eta genah tumanina. Pan kitu tujuan pamarentah teh lain. Jadi sakali deui ayeuna nugaskeun ka andika. Kumaha carana tarekana sangkan cenah caina herang laukna beunang. Bari kaula ngalaksanakeun parentah ti gubernemen oge bangsa anu gaib teu ngarasa hartina mah nyaeta kasigeung kitu tah. Saur juragan Bendarawadana deui. Ngan bae Mang Lendra ngabantah. Sabab ku bangsa gaib mah masih keneh karasaeun can aya tarekah manusia anu alus dina makieuhkeun ieu alam. Numawi gamparan bangsa dedemat-dedemit kalih jin anu ju ngintip-ngintip kahengker manusia. Margi ceuk maranehna teh kahengker manusia teh baris janten kakiatan kanggo bangsana. Kitu nu oge nun. Hartosna mah ari kalangan jin dedemit ngaraos perlu nyaeta kagungan kakiatan. Margi maranehna teh hoyong meruhkeun bangsa onom kitu tah. Tur maranehna engke hoyong gentos kumawasa di alam gaib. Sanes bangsa onom deui nu kumawasa teh kitu. Tah kitu hartosna menuju ngarebut kakawasaan ieu kitu pangpangna mah. Taina manusia di hartosna mah saeutik gedena kabaud margi manusia parantos turun. Haajen darajatna teh dina urusan miara alam. Sareng deui ka hartosna mah kapribadianna tos lungsur. Ieu tah nu dimangpaatkeun teh. Seueur manusia nu dimangpaatkeun ku bangsa dedemat-dedemit teh kitu. Nya janten kakiatan we. Margi di mana kontrak sareng dedemat-dedemit tos rengse, mangka eta manusia baris ngapalad ka dedemat-dedemit. Kitu mah oge nun.
Aduh punten we ieu mah sumuhun. Jisim abdi cumarios teh kitu pangpang nama. Tah, ari bangsa onom. Ari bangsa onom mah teu bade niat judi ka urang manusia teh. Satungtung urang kersa makiekeun alam secara sampurna. Namun ari bangsa dademit mah sawangsuna. Hoyong ngarepkeun manusia nyaeta boga kasalahan. Malar tiasa namihan kakuatan keur dirina kitu tah. Ngumayu oge nun. Aduh punten we suhun. Ceuk Mang Lendra deui para mitra. Nepikeun ieu masalah nyaeta ka Juragan Bendarawadana. Harita para mitra sadaya sabada Mang Lendra nerangkeun. Yen cenah bangsa dedemat-dedemit kacida pisan cenah. Manehanana usaha ngaganggu umat manusia. Sangkan manusia biluk ka manehanana, di mana manusia geus biluk ka manehanana, jadi kakuatan pikeun dedemat-dedemit rek ngagempur kerajaan onom teh. Di mana kerajaan onom geus eleh geus taluk cenah, mangka apulo majeti bakal dikawasa ku bangsa dedemat-dedemit. Kitu diantarana. Juragan Bendarawadana ngadenge caritaan ti Mang Lendra sarupa kitu, satuluina anjeuna cumarios deui. Waduh. Jadi akalna urang teh kudu kumaha atuh Lendra? Nah urang perlu ngabalad ka bangsa onom. Juragan Bendarawadana tumaros para mitra ka Mang Lendra harita teh. Nah cenah ai manusia kudu ngabalad ka bangsa onom pikeun ngagempur bangsa dedemat-dedemit. Mang Lendra harita langsung ngecumarita. Aduh, pangapunten gamparan, cuhun. Sanes kitu maksudna manun. Urang mah teu kedah babaladan da anu diperyogikeun mah. Taya deui iwa urang salaku manusia tiasa ngajalankeun rasa kamanusiaan. Tah mung sakitu janten rasa kamanusiaan kedah dijalankeun. Ku jalan kitu bangsa ono moal ngaraos tu genah. Tur sawangsuna bangsa dedemat-dedemit moal boa kaboga kakuatan pikeun ngagoda ka urang kitu tah gamparan. Seueur manusia nu digoda ku bangsa dedemat-dedemit teh teu aya sane. Margi seueur manusia anu hayang meunang untung tina enteng. Contana bae, hayang berat beunghar ku jalan enteng. Hayang boga pangkat luhur ku jalan enteng. Atuh hayang hirup suka bunga bari mikat parawan hoja ku jalan enteng. Tah nu kararitu nu dibantu bangsa dedemat-dedemit teh nun. Mung hapunten sumuhun ieu teh. Aduh, rupina mah moal ka ieu moal rada kahartos kitu cariosana jisim abdi teh namung hapunten. Ieu peryogi didugikeun ka gamparan kitu diantawisna. Juragan Bendarawadana ngareret ka Aki Darum. Kumaha kira-kirana Darum? Saurna para mitra sadaya. Ari Aki Darum ditanya kitu ku Juragan Bendarawadana. Atuh mung saukur nyarita kieu. Mung hanya kal waktosna see para wargi.